ka-16 nu kamari dibahas dina kajian awal. Naon teh ayat teh kidamat. Pak Bowo ingat yang ente. Cik Kang Dian aya nu ingat? Wah can diapalkeun. Ayat teh nyaeta wa allawistaqomu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Wa allawistaqomu lamun aranjeun istiqomah syaratna ala tariqati kana tariqah kami kana jalan kami Allah la asqainahum yakin kami bakal nyiram ka eta jalma-jalma ma'an ghadaqah ku cai anu seger. Maksud cai anu seger teh adalah rizki anu barokah nu halal bari jeung jembar. Ku Allah ditamsilkeun kana air nu seger. Naha geuning kana cai sabab cai teh sumber kehidupan. Segala sesuatu itu akan menjadi segar, menjadi nikmat lamun aya cai. Awak hareudang banjur ku cai seger. Soto teu make cai mah garing. Baso teu make cai mah ngaguruntul. Jeung bojo eueuh caian mah aya kaneunahan. Paingan Allah ngamajaskeun bahasana teh kumahan ghadaqah. Cai nu seger. Cai nu seger teh rizki barokah jeung halal. Kajian teuing loba ai teu barokah teu pati halal mah matak lieur we. Taros ka Kang Icak nu geus pangalaman. Loba duit pajelit. Loba duit ge begang we baheula mah. Ayeuna mah teu pati boga duit gemrot. Da dibarengan ku barokah jeung kasenangan katenangan. Tah syaratna teh hoyong nu seger teh rizki nu seger teh wa allawis taqomu ala thoriqah. Kudu istiqomah dina thoriqah. Eta nu hesena teh. Sok aya pertanyaan naon bedana cenah urangnya jeung Abah. Abah dikirna nu eta, urang nu eta. Abah salat sunatna eta, urang nu eta. Tapi rizkina beda. Cek abdi teh bedana mah istiqomahna. Urang mah tahajud dilakonan isra kabeuranan. Isra dilakonan tahajud kalangkung. Otaman milu awabin teu kaburu. Jadi no hese teh eta istiqomah. Maka aya 4 waktu anu masyhur sahajami anu mampu istiqomah ngagumatikeun 4 waktu ieu ku Allah akan diberikan air yang segar, kehidupan yang barokah, yang tenang. Mana 4 waktu teh? Hiji ti subuh sampai ka duha. Tah itu waktu utama. Saurah zaman Abah Anu mah atuh ari eueuh amalan nu sabanding mah sakalian ti subuh nepi ka isrok mah tawajuh. Amih tereh nyerep atuh teu nyerep kana hate ge nyerep kana samle. Ngacai. Nya asal ulah tujuan sare we tawajuh. Aing moal tawajuh atuh dikir jahat. Ayeuna mah beberapa hari kalangkung Abah menganjurkan zikir jahar ti subuh nepikeun ka isrok. Lumayan eta lamun ti subuh sampai ka isrok teh duka 2000 duka 3000 mah bebeunang. Aya 2000. Ari ku tawajuh mah biasana sok tuluy ti beurah. Amun ku jahar mah lah aya lutlokna saeutik. Eta teh utama. Pokoknya tos subuh teh ulah langsung ngampi ka kobong. Cicing di masjid bisa maca Quran, teu bisa dzikir jahar, khotaman, tawajuh. Da ai tawajuh ge niatna awal dzikir mah kajen ka ditu nanti berarti berana ge dipeunteun dzikir. Ngan lamun tungkul niat sare, dzikirna ge dipeunteun sare. Maka niat awalna dzikir subuh sampai ka duha. Beres duha mah kan ayeuna mah urang mah geus dirapetkeun waktu teh. Jongjon eta teh ngemplok.
munti subuh nepi ka isrok, isti'adah, istihoro, isti'ana, syukri, kabinet merah putih jeung duha beres teh. Mun geus beres teh menjadi terapi kana pikiran jeung awak teh. Tenang kerja ogena. Belah waktu yang utama eta teh pahalana teh sami jeung ngalaksanakeun ibadah haji. Boro-boro teu daftar ge ayeuna ibadah haji teh duka kabagian duka moal ka Mekah mah eta ku amaliyah eta mata hiji waktos mah beres isrok cek abah teh geura marake kopea haji. Naon maksudna? Urang geus meunang pahala ibadah haji. Waktu anu kadua anu utama teh ti asar sampai maghrib, sampai Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asri, demi waktu asar. Kenapa Allah sampai sumpah dengan waktu? Karena waktu itu sumber keberuntungan, tapi akan menjadi sumber kerugian. Tergantung orang bisa memanfaatkan eta waktu. Nu pinter waktuna sama sakitu, nu bodoh waktuna sakitu, nu beunghar waktuna sakitu, nu miskin ge waktuna sakitu. Apa yang membedakan? Cara mengefektifkan waktuna, memanfaatkan waktuna. Aya nu ti isuk nepi ka maghrib teh beak dihitung waktu teh lolobana teh sare. Aya nu waktuna teh banyak ibadah, aya nu waktuna banyak kerja. Tergantung memanfaatkan waktu. Mata al waktu kasaib, waktu itu seperti pedang. Mun urang teu sanggup memotong waktu, maka urang yang akan dipatahkan oleh waktu. Tiba-tiba umur teh geus 40, 42, 45, 48 ayeuna teh. Anjir 2 tahun deui kana 50 euy. Teu karasa amaliyah kieu keneh. Kalakuan kieu keneh. Can istiqomah wae. Tah, waktu mah kitu. Mata mun diengke-engke teh geus lewat we. Ek mulai dikir ti subuh nepi ka isrok teh ke lamun geus umur 50 moal eta teh. Ek mulai ngalaksanakeun amaliyah peuting teh ke ti mulai minggu hareup moal eta teh. Maka di mana ingat, di mana ada kesempatan, prung mulai. Diengke-engke mah tahu-tahu geus 40 tahun. Tahu-tahu geus 48 tahun. Tahu-tahu geus 50 tahun. Masih jalan di tempat. Anu katilu waktu anu utama teh maghrib sampai isya. Kenapa? Dina manakib malam nu pinuhna amaliyah teh maghrib sampai ka isya. Sabab jalminu amaliyah ibadah maghrib sampai ka isya pahalanya ibadah 12 tahun. Padahal mah eta teh ringkesan maghrib ka isya teh mah. Tapi wegahna kumaha kebiasaan eta teh salam. Mun urang kana manakib biasa tos isya hayang ti maghrib teh burah. Makanya dirinya mah masing-masing aya kelebihan. Ki debleng mah kelebihan teh kuateun unggal manakib teh ti maghrib nepi ka isya. Ngan teuing salat peuting mah kitu. Aya nu kuat salat peuting mah ngan manakib ti isya wae. Da ngaranna ge murid beda-beda. Ngan urang ngeureuyeuh wae hiji-hiji. Ngan tergantung kebiasaan. Abdi ge ari manakib di madrasah mah teu wani datang tos maghrib tos isya. Sidi kekea. Aya di Juhuda mah ada toleransi gitu. Jeung kumaha kebiasaan teh gitu. Model ka al amanah. Ku sabab biasa tos maghrib atawa tos isya, da hayang ti maghrib teu urun atuh. Ka tempat eta teh. Da baheula awana niat manakibna apa ieu malai rek manakib urang rek nepungan ijal we kitu. Mata ari ka tempat lain mah nu geus biasa ti maghrib mah ti maghrib mun lewat maghrib geus teu wani datang. Mata urang harus berani membiasakan supaya terbiasa. Lamun geus biasa ti maghrib mah lamun datang tos isya teh teu ngareunah eta.
Lamun biasa tos Isya ti magrib teh teu ngareunah. Jadi kumaha kebiasaan. Tah itu waktu utama. Mata nyawa na manaki mada eta magrib sampai ka Isya. Dari ti Isya ka di rumah seremonial cek abdi mah pangaosan biasa we sarua pedah aman kobah aya tanbih. Anu ka opat waktu anu utama teh sepertiga malam sampai subuh. Innallaha yanzilu kulla lailatin ila samai dunya fi sulusil akhiri. Man yad'uni fa astajibu lahu wa man yastaghfiruni fa astaghfiru lahu wa man sa'alani fa uktihi lahu. Allah turun dina setiap sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam akhir teh lamun dihitung ti magrib mah dibagi 3 nepi ka subuh kira-kira meureun jam 12 ka dieu sampai subuh. Jam 1 ke sini itu sepertiga malam. Allah teh lungsur, lain Allah ngagaya bag lungsur, tapi rahmatna nu dicurahkeun. Saha yang bangun sedang menyambut rahmat Allah, orang yang berdoa kepadaku, aku ijabah doanya. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku berikan ampunan. Siapa yang malam itu meminta kepadaku, aku berikan permintaannya. Ngan urang ngan utara siap menyambut rahmat Allah. Mata saking pentingnya amaliyah malam, ku guru urang dipermudah. Atuh ai teu bisa udang sare, memek sare. Tahajud teh ai teu bisa sepertiga malam mah, ti 10:30 sudah dibolehkan salat malam teu kudu sare heula. Aing geus mah salat amaliyah rek tuluy sare ge. Sok ek teu hudang deui ogena da geus ieu salat. Kalebah encan salat, can menta hampura ka Allah, can dikir maot, boga dosa kabawa maot tah teu hudang deui. Jadi luar biasana didikan thariqah. Mata ngahaja malam Jumat mah abdi mah tara kaluar teh kitu. Sebab di dinya mah paragi naon ngamaksimalkeun amaliyah malam. Peperieun malam-malam biasa mah salat tobat, tahajud, hajat, witir. Amun malam Jumat mah sok dipulkeun salatna tapi ka tasbih witir sampai ka zikir. Mata tara kaluar malam Jumaah mah sebab duka dua nu ikhlasna di dinya. Pan nu hese teh neangan amanu aya nyawaan teh anu ikhlas. Ari di luar eta mah kaluar mah kadang-kadang hayang dahareun geuna. Kadang-kadang hayang menang ampau. Kadang-kadang hayang ningali Bu Haji amanah. Loba kadang ta ai makomi mah amalan di tempat malam Jumaah mah eta mah ikhlas. Geura hayang hayang nguatan amaliyah diri. Atuh teu kaduga sorangan peperieun sorangan henteu ek gabung we cek kidagleng teh malam Jumaah mah ka MK tong pedah kamari ngaduakeun ade Wahyu wungkul. Bari teu diijabah. Atuh peperieun malam biasa tara atuh malam Jumaah mah peperieun sorangan ngedul ek lobaan. Jadi kudu mangpang beungpeung kudu peperieun teu ayeuna iraha deui teu mulai ti diri ti mana deui teu ku urang usaha deui. Jadi harus memulai perbaikan amaliyah urang sadayana supaya istiqomah tergapai nu alwa alla wistaqamu ala thariqati ya ngalah ku Allah diberi ma'an godao air kehidupan yang menyegarkan. Mudah-mudahan orang salena istiqomah. Allahumma biqillah wa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.